anu pitaros ngawalon ieu eyang nu masuk kaliwat langkung Nabi Nuh eyang nami ibuna lajang miaturang geus montong di piwartos simpenan pomarek tembok tuluy deui aminah ngadangu saur saban poe nguping dina sabulan teh tutup yen budak lamun geus lahir Muhammad ngaranan orang anggeus 4 bulan tutup diwasaan murang kali seru nabi disebut nawangina minang impian sahiji jalma dongkap kalangkung langkungnya manis cahaya nahuru mencur jika bulan bae sidik ukara tanggal 14 rambut janggotna parutih tiang borenya cahayana jika mas bae badi anu anyar disipu tiang burirat tiang karetip lahirana kenya aminah nu matak yang sumping kanyai harek bebeja eta dina rambut nyai gandong murang kali punjul eta sarata eta teh lalaki lamun geus lagi rangarana Muhammad disebut ku nyai eta budak teh jagana unggul darajatna leuwih sarata sakabehna makhluk kaputra teh wadi asih tuluy marios aminah saga para nu sumping nu ditaros ngawalonan eyang teh Nabi Ibrahim hantara milajang mundur ya karek muli Siti Aminah nyaguga tina kula manangalilir ka ibuna pok haturan ibu-ibu abdi impi jeung Nabi Ibrahim tepung cahaya alus teh teuing kawas tanggal 14 teh burinya aya teh karatip diwartoskeun